Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna simkuring biasa silaturahmi sinarang masyarakat kampung Sukakasih desa Awang Panggung kecamatan Tarogong anu mana saur Kangjeng Nabi dina hadisna sing saha jalma anu resep nyambungkeun silaturahmi anu resep silaturahmi nu kahiji umurna bakal dipanjangkeun nu kadua rezekina bakal dibabarikeun. Jadi ibu-ibu bapak-bapak lamun hoyong panjang umur kudu getol silaturahmi lamun hayang babari rezeki kudu getol silaturahmi. Urang bukti gereng kesimkuring balik aya rezeki nu dibawa moal da simkuring jauh-jauh tiga kota ka dieu balik teh hayang bawa amal teu butuh amplop bapak tapi butuh doa. Kakara geus loba doa bakal loba dulur geus loba dulur bakal loba dukungan tangara bener atuh geus loba dukungan bakal loba duit. Amin ya Allah ya robbal alamin.